urang sangkakeun ka Allah anu Maha Gopur. Sholawat sareng salamna mudah-mudahan dikucuk digolongkeun ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalimat para keluargina, ka para sahabatna, dugi ka urang sadayana anu tampak ka ieu tempat. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin sadayana sakali deui alhamdulillah urang sadayana biasa ngalaksanakeun kewajiban yakni milarian ilmu. Mudah-mudahan urang dongkapna di bumi ka ieu tempat teh masih jadi wasilah kana dilancarkeunana perjalanan urang sadayana, sabab urang teh sadayana oge menuju kana ridho Allah Subhanahu wa taala, atanapi menuju kana surga Allah Subhanahu wa taala. Eta perjalanan kana ridho Allah, perjalanan hayang ka surga Allah teh jauh lila waktuna. Lamun perjalanan orang di dunia mah nyamalila ya, di dunia mah lamun umur orang kira-kira geus 50 tahun mah cek sangat moal 50 tahun deui sangat mah ya. Lamun umur orang 40 moal kudu 60 tahun deui cek sangat mah kitu nya gitu. Tapi anu lila mah perjalanan ketika orang geus ka akhirat. Sabab geuningan dina riwayat di arah-arah masarke dikumpulkeun jalema diangkatkeun ku Allah ketika 1000 tahun. Bari tahun akhirat lain tahun dunia. Ngan eta waktu nu lila teh bisa kabeuli bisa cepet ku ngalaksanakeun atanapi ku waktu urang keur waktu di dunia. Sabab engke ketika urang beres dikumpulkeun di arah masar, mangka yusakun nasu bakal digiringkeun jelema sakabeh jelema ilal hisabi kana hisaban amal. Ieu dina hisaban amal ge lila deui nya. Wapil hisabi dina pamariksaan amal asu suturin ayah 10 tutup-tutup, cek urang malah ayah 10 kamar lah, 10 ruang. Wapi kulli satin dina setiap ruang nate yang kusuna mikdaru alfi sanatin, bakal dicicikeun deui jelema dina saruang teh 1000 tahun. 1000 tahun berarti 10 ruang kali 1000 tahun saruangna sabaraha? Ya, pas lah. Ya. Tuh. Nah, wapi kuli satrin dina setiap ruang nate urang teh dicicingkeun dirinya selama 1000 tahun teh naon wae. Dina setiap ruang teh bakal yus'aluna amal amilu, bakal ditanyakeun amal perbuatan urang keur waktu di dunia. Jadi lamun urang ketika dina ruangan kahiji ditanya nya, terus bisa ngajawab atanapi dipariksa, terus dipariksa teh alus, maka teu kudu ngadaguan 1000 tahun bakal diloloskeun kana ruangan anu kadua. Jadi sanajan engke di akhirat lila waktuna, cek tadi bisa kabeuli ku urang ngalaksanakeun amal perbuatan anu sae keur waktu di dunia. Ieu keur waktu di dunia teh sakedar ngan bisa ngabeuli kana waktu anu lila. Bisa ngabeuli kana waktu anu lila. Naon wae cenah anu bakal dipertanyakeun dina ruangan pertama. Papil awali adina ruangan pertama teh anu bakal dipariksa, bakal dipertanyakeun tingkah laku urang keur waktu di dunia teh yus'aluna anis sholati wal zakat, bakal dipertanyakeun teh pertama dina ruangan pertama teh nyaeta salatna. Dipariksa salatna. Ya.
Sabab cek tadi awal cek Kangjeng Nabi awalu mataradallahu ala umati as-salawatul khamsu. Karena gitu pangeula anu dipadukeun ka umat kaula saur Kangjeng Nabi nyaeta salat 5 waktu. Wa awalu mayurfa'u min a'malihim as-salawatul khamsu. Pangeulana tina sekian lobana amal rebuna amal keur waktu di dunia teh nu bakal pangeulana diangkat teh salat 5 waktu. Wa awalu yus'aluna min a'malihim jeung sakabeh jeung nanti pangeulana anu bakal ditanya tina sekian amal teh as-salawatul khamsu. Mata ditanya na teh engke teh dina ruangan pertama di BAP na teh salat heula dipariksa salatna. Ya salat ara sok jeung salat mah. Ya, ieu salatna ieu awal waktu atau napi diakhirkeun. Pariksa terus. Terus dia di awal waktu cenah kumaha salatna berjamaah kana pintu oh berjamaah. Ngeus salat berjamaah teh kumaha salatna akur jeung aturan fikihna timula syarat rukunna cenah teh kamali aya rukun qauli aya rukun qalbi aya rukun fa'li rukun qauli teh geusina kamali 5 eta teh kudu diucapkeun minimal kudu kadenge ku diri pribadi. Bismillah nepi ka waladolin teh di antarana takbiratul ihram eta kudu kapuping kurang sabab eta rukun qauli. Dipariksa kumaha rukun salat jeung rukunna akur cenah imam salat teh pas jeung rukun jeung syarat aturan fikihna. Tah lumpat ayeuna kumaha keur waktu salatna hatena nah nuturkeun kana bacaan atna inget ka Allah atna henteu. Terus ya wah salat mah salat bener aturan piringan ketika salat teh hatena teh ka dieu cenah nya inget ka sawah inget ka mantar salat wah dinya terus dililakeun deui nya dililakeun deui malahan geuning nya cek kamari cek ahli tasawuf mah ketika urang jadi ketika urang salat ingat kana perkara nu lain teh musyrik dan kitunya naon ngaranna teh musyrik aya kopi atau aya mustik jalinya gitu mustik kopi mah gitu mangeranan ka Allah pangeran mah ka Allah ngan aya nu diagungkeun salian ti Allah nya dur teh waktu dohor teh di sawah kuruna mah teh buru-buru ngalaksanakeun parentahan Allah anu sabab kapok tah urang berarti geus ngabingkeun kana parentahan kana kitu ngagungkeun kana salian Allah daripada nurutkeun kana parentahan Allah urang engke we cek urang nya tak beda kalau tasawuf mah. Lek mah syirik kopi. Ari syirik jali mah mangeranan ka salian Allah syirik jali nya syirik kopi mah mangeran mah ka Allah ngan hate aya nu diagungkeun salian ti Allah. Nah eta syirik kopi keneh kasupkeun. Ah kan bae urang penting salat deui lah eta mah aturan kelas atas gitu nya. Wah cenah ieu mah ketika salatna teh akur nya. Terus ketika salat nanti hatena teh nuturkeun kana naon anu dibaca malahan anu dihatikeun akur mangka lamun kitu bakal ditanya deui dina ruangan pertama keneh nya teh zakat beres ka eta kakarek kenumpatna zakat naon ieu sababna salat jeung zakat make disaruangkeun make ditanyana dina hiji ruangan sabab salat jeung zakat mah eta bergandengan salat dilaksanakeun zakat geus bisa dikaluarkeun salatna moal diterima zakat dikeluarkeun dan geus disah ngan salat tara zakatna moal diterima jadi eta mah bergandengan ya duanana lamun hayang diterima salat laksanakeun zakat dilamanah geus disah keluarkeun sabab geuning dina Al-Qur'an ge aya riwayat anu bergandengan aqimus shalat wa atiyuz zakat nya laksanakeun salat keluarkeun zakat aya atiullah wa atiyur rasul nya urang kudu taat ka Allah oh itu taat ka Rasul. Taat ka Allah mah ka Rasul teu. Jadi taat ka Rasul kalau teu terjadi. Aya deui nu katiluna anis kurli wali walidayka nya. Syukur ka kami jeung kudu syukur ka indung bapak anjeun. Oh ka kolot mah urang teh di parentah itu parentah. Kan ari parentah Allah tara dilaksanakeun moal diterima nya. Ka Allah mah nurut urang teh. Kan kalau kita toretkeun tetep diterima ya jadi eta mah bergandengan tah mata salat jeung zakat mah ditanyakeun teh dina hiji ruangan wo kumaha cenah ieu zakatna geus disakur dikaluarkeun kumaha aturanana oh akur jeung aturanana mangka bakal dilumpatkeun bakal di kitunya diasupkeun kana ruangan anu kadua
wabisani karena ruangan anu kadua. Pinasel. Ya. Naon anu bakal dipertanyakeun anu bakal dipariksa dina ruangan kadua nyaeta yus'aluna an mutabi'atil hawa, bakal dipariksa kumaha urang keur waktu di dunia teh loba nurut kana hawa nafsu atawa henteu. Aduh. Ya, bila urang teh bulan kape. Naon cenah nurut kana hawa nafsu teh? Pokona mah hawa nafsu mah moal mawak, moal ngajak kana jalan nepi ka hidup Allah. Ketika urang ngaterter kate urang hayang ngalaksanakeun perkara anu teu dipikari hidup Allah, sing inget eta teh ajakan hawa nafsu gitu nya. Jangan tah keur waktu di dunia urang loba ngalaksanakeun parentah hawa nafsu atawa pintu terus di bulan gape nya. Urang we tinggal bari ka urang, aduh urang selamat di isuk nepi ka isuk deui loba pagawean urang teh loba ngalaksanakeun amal hati ya, amal bodeh gitu nya. Tah tinggal bari ka urang. Lamun teu lulus mah kadosa deui nya 1000 tahun di bulan gape. Lamun lulus tina eta mangka bakal dilumpatkeun kana ruangan anu katilu. Naon wapisalisi dina ruangan anu katilu mah bakal ditanyakeun teh an huquqil walidain. Urang teh boga indung bapa nya, dikandung di indung urang ngan kitu 8 bulan kadang-kadang 1 tahun dilahirkeun, geus dilahirkeun diurus ku indung urang 1 tahun 2 tahun 4 tahun 5 tahun malah dewasa geus dewasa dikawinkeun ku indung urang keneh. Kolot urang keneh masih kuring lain geus kali 2 hari meta keneh ka kolot teh gitu nya, geus rumah tangga ge. Tah paneureun kolot oge boga hak geus didikeun can hak kolot di urang sebagai anak. Ieu bakal dipertanyakeun nya, bakal dipertanyakeun hak anu jadi kolot. Lamun urang we teu nya lulus maka bakal ngan lamun teu lulus mah nya gitu. Malahan geuninganan waan Wahab bin Munabati yaitu diriwayatkeun ku Wahab bin Munabah qala dawuhanana auhallahu ta'ala Allah maparin wahyu kasaha ila Musa Nabi Musa kumaha pokna cek Allah ya Musa waqir walidaika Musa kudu ngagungkeun anjeun kanu jadi ibu bapak anjeun nya, agungkeun hormati ku anjeun sabab pa inna mansanya jalma anu ngagungkeun anu ngahormati nya ka indung bapakna madatu lahu fi umrihi, mangka ku Allah bakal dipanjangkeun umurna. Ku Allah bakal dipanjangkeun umurna. Ngan anu leuwih penting mah ieu yakni wa wahabtu lahu waladan itunya yubiruhu, bakal dipasihan putra anu ngagungkeun ka manehna. Jadi ketika orang ngagungkeun ngahormati kanu jadi kolot urang, mangka urang ge bakal dibere budak anu ngahormati anu ngagungkeun ka urang. Cek urang mah lamun urang soleh bakal dibere anak anu soleh gitu ya, meureun pengalaman nya. Gitu tah. Senaon sabab ari anak mah gitu, ari anak mah rahasiana kolot. Gambaran kolot. Gitu anak. Nya, anak. Mata lamun urang hayang nganyahokeun ieu jelema saleh jeung teuna, ieu teh kasebut jelema teh ajengan lain, ulama lain. Ngan hayang nganyahokeun saleh jeung teuna tempo anakna. Lamun anakna saleh berarti yakin eta bapana teh saleh. Sok sanajan teh kasebut. Sabab anak mah gambaran indung bapa. Jadi lampang. Nah, lamun urang hayang boga anak anu nurut, anu soleh, mangka urang kudu nurut kanu jadi ibu rama urang jeung urang ge kudu soleh. Mangka ku Allah bakal dipasihan putra anu soleh. Ya. Gitu. Mata ketika anak diparentah ku urang teu ngawalot teh ulah ama kan gade. Urang teh bageula pernah teh ka kolot urang. Gitu. Ya, pernah teh ka kolot urang. Lalu pernah buru-buru minta ampunannya supaya anak kurang saleh. Tapi sawina waman ako dawan Allah akan Nabi Musa waman ako walidayhi jeung sabe jalma anu milaraan anu ngahinakeun teu ngahormati ka ibu ramana
qasortu lahu umruhu bakal dipendekeun umurna ya bakal dipendekeun umurna jeung deui kadituna wa wahabtu lahu waladan itu yaungku bakal dibere putra anu nilaraan ka manehnana bakal dibere budak anu manehnana teu ngahormati ka menjadi orang tuana bakal dibere anak nu teu ngahormati ka manehnana ya itu tah matak ti urang ayeuna niata lamun urang hayang boga anak soleh hiji kudu cinta ka ulama cinta ka para habaib cinta ka jalma-jalma soleh maka urang bakal dipaskan anak soleh yang kurma lamun hayang boga anak soleh teh ketika urang nyetak anak teh ketika urang panganten lah ketika urang panganten maka hati urang kudu cinta heula ka ulama maka ku Allah bakal lamun panganten eta dijadikeun anak maka insyaallah eta anak bakal dijadikeun ulama jadi kumaha bogohna urang teh keur panganten harita dijadikeun alat teh kur resep kana dunia maka anakna teh bakal resep kana dunia jadi keur harita cenah nya eta mah duka kita nu aya dengan cek guru kitu cenah nya lamun urang keur waktu panganten resep ka jalma anu soleh insyaallah eta anak teh bakal dijadikeun jalma ngan lamun sabari urang teh resep keur izin ka ulama teh izin ka jangan wah masalah ke anak teh gitu tah ya gitu cenahnya jadi anak mah gambaran